Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mudi mantara ngalangkungan channel Londok Salto dina dinten ayeuna urang neraskeun dihajar dongeng anak ketenda dina dinten kamari cecerna tungkek karya aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kalima na. Mudah-mudahan kena ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun pangdipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngomong seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supaya teu nyangkolong tinggalna waktu semangat urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng mancu dina hapena sewang-sewangan. Rungga. Para mitra kaum dangu sadayana, Dadang anu geus cinek di Bandung ngontrak di Antapani, digawena oge di Antapani di daerah Kuningan. Dina digawena Dadang kasebutkeun suhud sanajan gajihanana can sarua jeung batur. Masih keneh lumayan beda 200-300 jeung batur sabab Dadang anyaran ongkoh teu pul ongkoh gawena. Dadang peuting-peuting jam 11 mulang. Sabab didinya gawena lamun teu nepi ka peuting geus jelas mah menang duit. Ai dahar mah dibere kopi ngan rokok nu kudu meuli teh. Tapi kadang-kadang dudunganana sok mer rokok sabungkus ku sararea biasa we rokok kerete. Dadang pamitan ka baturanana ari baturanana mah sararea di dinya. Dadang oge titah sare di dinya. Tapi Dadang kagok geus boga kontrakan kewe cenah. Lamun misalkeun teu betah ngontrak arek sare milu sare di dinya. Ngantukna Dadang kurang leuwih jam 11 peuting meureun. Mulang ka imah pikeun istirahat dari boga kontrakan mah genah pan. Tapi leuwih genah sare di dinya di kompleksi loba batur. Ari di kontrakan mah balik tinggal sorangan sare ge di kontrakan. Dagerang harita nu nikreuh we leumpang. Hawa anu tiis ngajadikeun Dadang oge leumpang nah harita pupurilik nate purungkutan. Sabab angin anu nebak kana awakna jelas ngajadikeun tiis nakeranan. Dadang asup kana gang nu mana eta gang teh mapai sisi walungan. Dadang anu kasieun geus biasa saban poe balik jam 11 peuting jam 10 peuting. Malah pernah hiji waktu mah Dadang balik jam 1 lantaran gawe diburu-buru kudu beres. Kunaon di hawa menit tiris-tiris teuing. Cek Dadang harita ngagereneng dina hatena anu ngarasa hawa teh menika cida pisan tiis. Angin tak sangat gelepug ieu. Cek Dadang harita lantaran angin katingali tara-tara ti sasari ngagelepug tapi ningali kaluhur bentang ge mendiran barahanang nakrana. Keur kitu katingali ku Dadang aya awewe anu keur leumpang dihareupeun manehanana. Dadang harita kerung. Ya awewe yaki leumpang. Saha cenah teh. Cek Dadang harita bari terus ngagidig nuturkeun eta anu leumpang. Kameu ku Dadang harita seungit kemang melati meuni nyambuang nakeranan. Kemang melati meuni nyambuang kieu teh. Cek Dadang harita eta awewe teh eureun. Dadang anu kerung tapi teu boga curigana naon. Awewe harita nangtung di sisi walungan
anu kaliwatan di tapi tempatan di jalanan. Dadang harita lempang lalaunan. Sanggeus hareupeun eta awewe dadang ngareret. Eta awewe teh katingali buuk na ngarumay ka hareup. Tapi lamun ningali dina tangtungan memang eta awewe teh katingali ramping tur geulis. Heok ka ameu ku dadang. Aya hawa anu teh aya bau anu hanyir na keranan. Cek dadang harita rada meureuh deui. Sebab kamu eta awak anu teh kebawa ku angin. Karasa bau hanyir na keranan. Eta awewe malikeun awakna pas dadang ngaliwat ka hareupeunna. Dadang ge hare-hare we gayang nanya teh yang ngaganggu ka eta awewe. Barang dadang harita geus mengkol kadenge aya nu ceurik. Sorana mani sisirueuna kerana. Dadang ngaranek. Astagfirullahaladzim. Aya naon aya nu ceurik ieu teh. Dadang balik deui sanggeus kan kaliwatan pengkolan saeutik, harita mundur deui mundurkeun awakna. Awewe nu tadi nangtung geus teu katingali deui ku dadang. Angin karasa ngagelebug. Naon cenah? Sora aya awewe nu ceurik tapi eueuh. Awewe nu tadi oge eueuh, lumpat kitu. Mencen sampah juga nama. Cek dadang harita ingetanana pedah memang peuting kamari aya ibu-ibu duaan anu micen sampah kana walungan. Dadang oge balikeun awakna deui. Leos dadang harita ngaleos nuju balik ka imahna. Sanggeus nepi ka imahna dadang ningali tatanggana kabeh geus cenah remping. Maklum geus pukul geus jam 11 peuting atuh dadang balik gawe. Dadang nyokot kunci dina calanana, kolotrak bray harita panto muka jepret, lampuna dihurungkeun ku dadang. Dadang kebat ka dapur, nu maksudna arek nyuh cai kopi, lantaran can karasa tunuh ku dadang. Sanggeus menang sabaraha jongjongan dadang nyuh anah nganeutkeun atana manaskeun cai. Dadang oge balik deui ka tengah imah. Dadang anu memang hayang boga TV lantaran kaluman. Aing lamun boga TV genah bener aing nonton TV ieu. Ek sare di pagawean. Aku kudu sare hanapeun mesin bener bareungit dikeun dieu we. Cek dadang bari nyeungeut bat nyamuk lantaran memang sok aya reungit. Maklum sisi walungan imahna. Seruput dadang harita nginum kopi. Seburung udud manikot genah na keranan bari nyarane kana temok kan hanya kalna lalajanan lantaran dadang memang can boga TV. Kadang keur kitu glubrak. Kadenge ku dadang aya nu lagrag. Manikot eces centre. Rejat dadang harita ngorejat. Nu saterusna mukakeun panto lantaran kadengena di hareupeun imah eta nu lagrag. Rangret harita keluar tapi da eueuhna naon. Eueuh anu katingali ku dadang. Anu lagrag tur barang-barang anu aya di dinya. Para mitra kaum dangu sadayana. Isuk-isukna dadang anu kurang sare lantaran tidak pentingna ya gangguan. Paksa dadang harita muniang. Morejat sebab waktu geus 6:30. Astagfirullahaladzim. Aing kepeti berangan yo. Dadang harita nu garagiru init kacai terus harita mandi. Di luar kadenge
manuk kukutan si mamang geus recet nakerana. Dadang oge hari tante sempet pikeun nyuh kopi atawa nyieun sarapan di imah. Anu kapaksa dadang harita keluar ti imahna pikeun neangan sarapan bari sakalian indit gawe. Geus panci panto dikoncikeun, dadang leumpang harita ngingki. Heuleut 15 menit dadang leumpangna geus nepi ka konveksi. Tapi dadang teu buru-buru asup, harita nyimpang heula kasih ece tukang warung tukang sarapan. Nah, ndang meni beurang. Cek tukang warung harita. Besok biasa we pake panganyukan. Da eta teh tukang warung teh anu teu jauh jeung konveksi. Barudak oge nu digarawe kabeh ngararanyuk teh di dinya di si ece anu boga warung. Nya puguh ceuk, duh kaberangan tadi peuting bisa sare puguh. Emang kunaon gitu dang? Asal pada dengean puguh. Pada dengan naon mata kira lain sare di dia di kompleks jadi loba batur. Lebar tidak ceuk kontrakan. Penyen kopi ceh ah. Kopi hidungnya? Nya biasa. Rokokna we satengah. Tuliskeun we nya. Nya keun gampang. Eta gorenganana tuh eta wasak eksan koneng. Sawu koneng we ah, me langsung seubeuh. Nya sakatuh. Dadang harita barang dahar. Tukung sirila katingali babaturanana datang. Katinga buukna meningkat rancung. Jika nama teh si teu mani-mani acan langsung udang sare si beungeut, langsung ka cai. Tapi langsung ka warung. Kada datang dang. Ceng. Mani heula atuh rek ka warung teh. Dewe beurang mani mah. Meh teu tiris teuing tiris sakarasana yeuh. Ngeluh deh maneh mah. Ada jaket ceredang ayeuna mah euy. Jaket. Nya cenah datang jaket poe ayeuna. Yakeun bae atuh lah. Oh, maneh makeun bae, maneh mereka beukina jaket. Urang mah teu bicus euy. Piranan naon atuh naesena jaket sarua ieu. Patandang aing ke nya. Oh, gampang lah. Ceuk dadang harita bari ngahuapkeun sangu konengna. Naon wae si teh jaket kumaha? Jaket biasa, jaket pesenan ceuk. Ceuk aceng harita bari gep kadahar bala-bala. Ceuk kopina hiji ceuk. Maneh teu mani aceng? Kewe beurang ceuk lah. Rarago Batur kamarana? Malolor kene ada peuting garawenan beuka jam 2 tuh da. Si dadang mah peuting balik jam 11 dang manehnya. Nya jam 11 urang mah. Maneh mah dibarintit kitu dang. Kurang sare euy. Kurang sare kumaha? Asal pada dengean aing peuting. Pada dengean, sama kompor dimeureun. Ya kopina ya. Rokokna hiji ceuk. Hiji teh sabungkus. Nya hiji atuh. Sabungkus maksud teh. Harita si ceuk ngasongkeun rokok biasa we. Masing-masing jelema kop barudak kompleks itu geus apa rokok naon. Duaan ngarobrol we. Ting torojol nu antuk pinuh we eta tempat teh. Aya kana tujuanana barudak kompleks kabeh keluar. Kira-kira jam 8 sararea geus arasup ka jero. Henteu isuk-isuk biasa we. Jam 8 arasup ngagawean masing-masing. Aya nu nganggeuskeun anu kamari seperti dadang nganggeuskeun anu peuting saeutik diberes. Rek hancana rek ganti kana hancan lain. Waktu beuki nyerelek kabeurang. Istirahat geus kaliwat. Dina poe harita dadang salungse nakeranan teuing kunaon. Duka pedah peuting teu pati sare meureunan. Dadang oge harita pas istirahat teh lain dahar ieu kalah ka sare we ngaguher. Sabab karasa cenah awakna salalungse nakeranan. Batur nu rek ka warung, anu rek meuli itu meuli ieu, dadang mangko tiba nitip. Dari dahar mah memang sok dibere di dinya. Saraja daharna ku jeung sayur we teu asin. Tapi daripada meuli nya mending dibere. Kadang-kadang sok masak sorangan barudak di dinya. Waktu anu terus nyerelek ke sore.
Dadang anu geus gawe deui harita sanggeus sare tadi adar obat katingali awakna jag-jag sehat deui. Seperti biasa Dadang gawena tara eureun tapi ka waktu peuting teh. Jam 11 patokan adang biasa sok geus gawena bisa terus mula. Bisa paling deui. Lamun di kompleks di dinya mah barudak teh sok garawena teh nepi ka jam 2, nepi ka jam 3. Kumaha daekna kadang-kadang aya nu nepi ka jam 12 langsung we sare gitu. Jadi memang teu dipatok cek paribasana ai kuat awak mah 24 jam ge gawe teu masalah durunganna teh. Atoh we nu aya gitu. Dadang ngajak babaturanana nyetra Aceng. Ceng. Heuy. Ngasare di urang yuk. Kagok euy urang boga hanca yeuh. Ah, sakumaha deui? Eta setik deui. Geus pake kadikeun urang bantuan, bisa ada di urang nya. Ah iya tuh. Antukna Aceng dibantuan ku Dadang. Tapi kakeun setengah 12. Dadang jeung Aceng harita beres gaweanana. Ayo tuh. Kasih ceula moal. Ah da geus tutup atuh era, digedor era. Atuh urang geus bae boleh di jalan we. Yang beli sangu euy. Mungkin nasi goreng di jalan ya. Oh, taruh di dinya taruh deket kuning, taruh di alun-alun Kuningan. Ya siap lah. Dadang harita keluar geus bebeja ka baturanana yen Dadang rek balik, Aceng oge milu. Di jalan dua nana ngarobrol ngaler ngidul. Dang, mana teu keung mun balik peuting ka dieu sampai sisi solokan, sisi walungan. Keung naon nyan teu lah. Teu keung. Lain keung si aya barudak jahat gitu naon tara kabejakeun di dieu mah dilawan anu kitu mah duaan wae mah ceuk Dadang anu boga rasa yen dirina memang boga ilmu silat ngaran-ngaran urang lemur mah geus pasti gitu kasupkeun mah memang Dadang teh rada polontong di lemurna oge keur mah boga kolot anu beunghar kasebutkeun boga pabrik kerupuk di Cikonengna teh katurug-turug memang Dadang nya kasebutkeun gogotok barudak teh hidang we di lemurna teh. Ai kabogoh geulis nyatana Neng Sri anu ayeuna geus almarhum kulantaran tungkek alias bunuh diri. Ku jalan ngagantung. Dadang laleumpang harita bari ngarobrol we tingkal nyun udud sajroning leumpang teh. Leumpang nang kareneng da eta jalan teh nu kasebutkeun ari asup mobil mah henteu tapi eta kasebutkeun jalan anu gede. Kamari wa di dieu aya awewe euy. Sigana teh geulis kan euy marekot hanyir teh ka ameungan ting ti awewe ting ti solokan. Ah piraku ti awewe nya ti solokan beureun hanyir mah. Hanyir naon maksudna? Asa-asa bau naon, asa bau getih, asa bau naon, ah pokokna hanyir we geus. Asa bau getih doma gitu tan dipeuncit gitu. Harita Aceng eureun ngomongna. Lantaran ku Aceng katingali aya nu keur diuk. Ya, dang, tinggali. Aya nu keur diuk jigana mah. Mana? Dadang harita kerung. Itu. Katingali ku Aceng jeung ku Dadang. Memang bener aya awewe anu make baju bodas memang keur diuk. Ah sigana mah awewe nu kamari euy. Kana kamari di dieu kitu? Nya di dieu. Dan kamari mah di dieu tah hanapeun tangkal ieu tah. Hanapeun tangkal asem. Cek Dadang nunjukeun kana tangkal asem anu teu pati gede eta tangkal asem. Kan pedah ngaroyom daunna. Dadang neuteub seukeut ka tempat eta awewe anu keur diuk. Tukung silila eta awewe teh leumpang. Ini kana jalan anu leutik anu asup ka memang daerah komplek ka dituna. Tapi ka teu tempona. Tapi Dadang ge teu openan. Dianggapna eta jalma meureun paling oge anu tos miceun sampah. Jika anu tos miceun sampah eta jalma teh. Sok miceun sampah ka dieu kitu. Jigana mah. Biasa kamari oge tas miceun sampah di dieu jelema teh ceuk Dadang harita.
Dadang jeung Aceng hari terlalu lempang we. Barang nepi kana pengkolan, arek deket ka imahna Dadang. Selangsang kame. Ku Aceng jeung Dadang. Bau hanyir anu kamari kame ku Dadang kame deui. Jeung karasa ayeuna mah asa seungit. Menyan mani asa hihiliwi kana keranan. Aceng harita nutupan irungna. Ceng. Dang. Bener anu hanyir sakieu disolokan jiga mah ieu mah. Pasti anu keur ngurus lauk tawa naon meureunnan. Gelo maneh mah wayah kieu ngurus lauk kas naon wae maneh teh. Ya bisa jadi cai teh di mana jualna di luhur berarti Cicadas tawa di mana. Loba restoran pan belah ditu. Tapi teh di kamari ge di dieu wae bauna teh euy. Kadang-kadang kamari mah bau melati sia. Dang, moal kitu. Naon? Cek Aceng hari tengah beuring idig. Ras inget cekolot manehana di lemur di Garut. Lamun anu bau melati teh kitu teh cenah sok aya kuntilanak. Naon Ceng? Henteu ah. Cep Aceng harita jempe. Aceng leumpang harita gagancangan hayang gura-giru nepi ka imah Adang. Nu antukna Dadang jeung Aceng nepi ka imahna. Rasa tadi imah Dadang teh menikot sepi nakaranan. Ari lampu mah harurung cara raang. Ngan pedah nu boga imahna memang geus sarare, malum geus jam 12 nepi ka dinya. Tadi ini ti ditu teh jam setengah 12. Dadang asup ka imah jeung Aceng. Nu saterusna Dadang seperti biasa we. Ngahurungkeun kompor pikeun nyuh kopi. 2 gelas jeung Aceng nu kebeneran kopi mah Dadang teh sok aya wae lantaran sok meuli sagantung kopi teh. TV Dang can kabeuli euy dalam minggu hareup sugan mah sugan gitu yoge cek Dadang padahal mah Dadang mah lamun hayang TV mah tinggal meuli da duit mah loba ngan pedah we ka batur mah sok papaehan Dadang teh tara ngomong loba duit lantaran nyaho babaturan lamun manehna nyaho loba duit pasti bakal nginjem kitu cek pikirna. Kek Dadang diu karita beri nyimpen kopi terus ngaluarkeun rokona. Rokok Ceng? Sok aya rokok orang ge. Cik Aceng ge sarua harita beri ngaluarkeun rokok. Dadang harita cengkat deui nu saterusna ngaluarkeun kue. Nu menang meuli kamari Dadang teh kue aya keneh setengahna deui. Paragi ngemil mun peuting lapar Dadang teh ngahaja. Poho teuing dieu nya. Naon kitu Ceng? Kapan arek meuli nasi goreng lapar beuteung teh. Geus ngagoreng di imah dia ayalah sangu mah. Tapi heuh sanguna teuing haseum teuing henteu da. Ari isuk-isuk teh dihaneutkeun ku urang teh. Dadang beri cengkat terus nyampeurkeun kana sangu. Sangu anu memang dina boboko leutik ku Dadang harita dicobak. Henteu Ceng. Urang goreng we. Goreng we. Cek Aceng oge harita sarua. Nu antukna deker we harita. Dadang ngagoreng sangu da memang manehna oge lapar. Daripada dipiceun cek Dadang mending kana digoreng. Nogna nu kebeneran aya 2. Langsung harita keneh tengah peuting manehna olah. Ngagoreng sangu nu antukna jadi. Duanana harita ngadalahar sangu goreng. Sanggeus beres ngadalahar sangu goreng duanana harita nyerarane beh. Lantaran tempoeun. Aceng anu muka HP-na sedengkeun Dadang mah anu memang manehna can meuli HP. Boga sebenarnya mah HP Dadang oge ngan pedah teu kabawa di lemurna. Aceng anu ningalian platform anu teh media sosial segala rupa. Harita kusura-siri sorangan we. Barang keur kitu kreuceum lampu di mana Dadang harita kegereuceuman. Aceng harita tanggah. Dadang oge sarua tanggah. Kurang Dang. Teuing atuh. Dadang mukakeun panto lol harita. Ningali lampu di luar kegereuceuman tawan teu. Tapi teh henteu lampu nu gigireunna mah. Tapi kunaon lampu di imah nampet kegereuceuman. Kabelna ku beurit jiga nama euy. Cek Dadang harita. Atuh bahaya euy sukan mengganti atuh Dang tingali. Da waktu atuh da. Jeung na kitu tepati bisa urang mau mikeun listrik teh. Cek Dadang harita. Nita tuh kasaha gitu.
tawa si mus isukan sina demah bisa beurang ka Jawa Minggu meureunnan. Kewe minggu omekeun. Gampang. Cek Dadang harita bari nutupkeun di pantok. Keur kitu kadenge sora aya jalma nu keur leumpang. Manikot eces jentre leumpang anu semuri gusur. Dang. Sora nu leumpang, Dang. Bisanya. Aneh. Cek Dadang harita beri mukakeun di pantok. Urat reret kakenca kakatu tapi da eueuh. Jai jelema mah tapi aya sorana meunang toreng kadenge pisan ku Dadang oge. Ya kitu di ku Aceng. Aceng melong ka Dadang anu keur ngelol. Saha Dang? Usah saha puguh gen. Tapi nah anu keur leumpang nya. Teuing puguh aing. Orang keur kitu kadenge aya sora anu keur anu seuri. Dang. Sora anu seuri, Dang. Bukan, kadenge ku aing oge. Tapi di mana, Dang? Teuing atuh, di mana-mana mah. Yang berarti jalan juga kan. Nah, tapi wayaki itu jam 12:30. Dadang hari kita ngahurang. Manehna ge bingung. Kunaon jam 1 make jeung aya jalan manusia seserian kawas kitu hege awewe deui. Kitu na pikiran hati Dadang tapi teu loba omong. Waktu anu beuki nyerelek ka janari leutik. Dadang anu teu bisa sare asa kaganggu wae dina sarena. Asa loba dedengeun nakarana. Dadang ngareret ka Aceng anu geus tibra bari calawak we. Sarena teh jebak kerek deui. Cadah teh si Aceng. Leuwih-leuwih ti bangke sare teh. Cek Dadang harita. Barang keur kitu kadenge deui aya anu nanya ka manehanana. Anu ngageroan ka manehanana. Tapi teuing di mana eta sorana. Dasar sabab eta sora teh kadang-kadang leungit ka baku angin. Dadang. 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 Dadang harita culang cileung. Beri kerung. Saat anu ngageroan aing teh. Naonnya? Asa kula bala bating dedengean. Cek Dadang harita cikikik kadenu seuri. Dadang. Dadang. Aya naon itu sebenarnya? Jeung saha nu ngagoro-goro ka aing teh? Tidak tadi hayu dadang-dadangan. Dadang beuki merungkut. Sebab ngerasa sieun jeung keung. Angin kadenge di luar asa ngagelebuk. Ditambah deui aya sora anjing anu babaung teuing di mana mending ngelewung. Jeung jalma nu seuri dedengean anu lain oge kadenge ku Dadang. Kacida pisan keung jeung sieun. Ret Dadang ngareret harita. Ngareret ka Aceng anu tibra nakeranan sajabading kerek. Barang ret harita kabelah katuhu. Katingali aya ngabeleg-beg bodas keur neuteub ka dirina tina pelebah gang asup ka dapur. Katingali ku Dadang harita. Pelebah beheungna mun diboloboran ku getih siga tapak mencit atawa tapak ngagantung atawa tapak naon. Letahna katingali ngelel panonna oge bolotot. Ngan gorowok atuh Dadang harita ngagorowok. Joreg. Cek Dadang korejat. Aceng harita ngorejat. Dadang anu gegalawgapan harita leungeunna ka luhur. Astagfirullahaladzim. Dang.
cek Aceng harita. Si Mamang anu digireun tatanggana eta kontrakan teh aya sabaraha urang. Harita ting torojo bari langsung ngagedoran. Dang. Dang. Cek si Mamang harita dituturkeun ku warga nu lainna. Dadang anu can sadar ieu leungeun anu rangah ka luhur. Jigah nempok naon wae panonna oge buri leungan. Astagfirullahaladzim. Aceng harita buka ke buragiru mukakeun panto. Bu katingali berudul jelema aya kana di manana nu boga kontrakan inung anu teh awewe jeung lain boga kontrakan maksudna nu ngaralontrak. Pamajikanana jeung salakina harita kalaluan. Naon ditanya naon? Jeung dadang gunaon gitu. Ieu saha? Abi rencanganana Bu. Kunaon ieu teh dadang kunaon? Duh kada abi nu coba bobogo ngorejat reuwas da. Dadang ngagorowok aya jurig-jurig cenah kitu. Astagfirullahaladzim. Si Mamang anu boga waru atau anu boga warung harita langsung deku. Dang. La ilaha illallah. Cik jang punten panyanakeun cai ieu. Kunaon si dadang teh? Tara-tara budak teh. Si Mamang ditanya nyokot cai atuh barbat harita. Aceng init ka dapur, nu saterusna nyokot cai ka gelas. Sabeus kitu ku si Mamang harita dijia eta cai teh sabisa-bisa we si Mamang ngarapadkeun lapad Allah. Sanes kitu, dang, ieu inum heula dang. Si Mamang harita ngasongkeun cai kana bibir dadang. Leguk dadang harita ngaleguk. Langsung dadang harita ngarenghap. Si Mamang oge encan makanannya. Sanggeus lumayan rada lila. Pok si Mamang harita ngomong, "Dang, aya naon? Aya naon?" Manikot ngageumpeurkeun gogorowokan. Dadang harita ngahulang. Sebab dina pikiran anak cikeneh manehna ningali hiji makhluk anu pikasieun. Mang. Aduh. Ampun, Mang. Aya naon kitu, Dang? Naon kitu jeung dadang? Eme teh aya nu ngageroan dang cenah. Tingali ieu si Aceng meuni tibra. Ai pas ngareret ka dinya kalawang dapur katingali keur nangtung we. Ampun. Kenangtung teh naon, Dang? Teuing, Mang. Pukna ngadiriwig pake baju bodas terusna beugna ge siga nu doang getihan. Tetana ngelel terus panonna moncorong melotot ka abi. Ya loh ya. Cek dadang harita bari muringis. Astagfirullahaladzim. Nah, teuing sok sagala rupa. Yo, Dang. Salat geura. Tawa ngaji. Malum kontrakan anyar mun sok-sok lalemo anu teh ngaranna teh tatempoan. Saumur-umur ge tarayana naon atuh di dieu mah aman. Kakarayeuna we. Nya sok ngaji geura nya engke deui mah. Geus kitu teh naon sugan teh naon. Umat Dang ngaji baca Quran tawar naon salat utamakeun. Jadi makhluk-makhluk kararitu teh madaraikeun ngadareukeutan geura. Jeung ulah loba balungan namun mun Mang yang geus satunya da geus peuting yeuh. Kedeung deui meureun sabaraha ieu teh? Jam 2:30 Mang. Duh punten we ieu teu ngaganggu. Henteu teu ngaganggu ieu. Eun bae da wajarna atuh. Yang geus satu yuk urang da sarare deui ieu da geuning geus peuting. Kalian hari Mamang mereka cai teh buku tadi oge da. Kebeneran we aya nu ngageuingkeun. Cek si Mamang tukang warung harita sok biasa. Getol manehna make cai. Leos atuh sarare harita ngaleos. Aceng harita kerung nepok ka dadang. Dang. Ai maneh kunaon? Dadang harita teu ngomong. Dang. Ceng. Ai maneh kunaon? Aing ketempoan, Ceng. Potong loba pikiran geura. Beneran teuing atuh. Aing asa singsieunan ya, Ceng. Da yakin aing di dieu tanangtung tah. Ketina ge meneket ngucur, cek dadang harita bari nempoan kana tehel. Tapi da bersih we euna naon ngan pedah we tadi mah sigana teh meureunnan ngucur katingali tina beuheungna nyak celakan ka handap. Tapi da beuna naon.
Antukna dina peuting harita Dadang bisa-bisa sare teh areknya deka subuh. Pakat keteueuh eta oge. Geup we Dadang sare. Aceng oge nu kagaruahkeun harita langsung we sare deui. Hudang-hudang seperti biasa jam 7 maranehna hudang. Sanggeus jam 7 Aceng mandi nya kitu Dadang oge sarua mandi. Dadang harita kahareup Aceng mah harita dia nya we Dadang maksud arek meuli kopi jeung sarapan isuk-isuk. Jadi ama istrinya teh langsung gawe gitu. Jadi ini teh rada beurang. Aceng anu nongkrong harita di hareup ditanya ku si Mamang ngantrek ini. Tidak amal jang? Bade pugu Mang. Oh, sugan teh. Karena sok siang Mang, dirinya mah jam 8 gitu. Da barudaknya di ditu sok baru keneh. Oh, genah atunya. Teu genah Mang da. Ai garawe mah siang nya kitu kan gaweana sok nepi ka tengah wengi pan. Nya kitu ieu di konveksi mah. Udah teu naon da jang sok paroga duit gede pan konveksi mah. Anu boga Mang. Mana si Dadang? Itu kepayun jeung mesel sarapan coba. Oh, Mang mah dagang didinya jadi ayeuna we yakin si indit. Nya atuh jangnya mun Mang, bangga